geus belagus ya. Geus senang ayeuna mas ya. Baheula mas ya. Keur bulan hapit teu manggung-manggung, teu boga duit, teu boga beas, malah anak sia boga bengek, boga penyakit bengek. Pan saha nulung ngalamun nu kieu. Pimpinan kene. Tengah peuting sia datang ka aing tengah peuting ereng-erengan. Wah. Tengah peuting mah jemplang-jempling. Hawa ambak asoy. Nya hawa ambak teh tengah peuting ni ereng-erengan. Bari mah mawa budak anu ulah tumpul lagi jangan orang-orang gitu. Kesalun alah kabiangan. Oper tuyu. Mual ngertian asa bahasa Guri-guri nyai. Badung mabrak. dasar overdosis. Over kredit. Over gigi. Untuna kaharep. Mismetik seperti gigi. Main wae. Lamun lempang ulang ini gerak. Ulah nyurun tuluy jadi tabrakan. Gede-gede sabro. Hidang pisan. Gede-gede sabro. Jebrok-jebrok. Gede siang ngagokan wae teu kaur saterbang enot sia. Saya di bawah kapal pun bang emok. Tidak sia. Ayeuna mah harangan sia. Ayeuna mah garancang lumpangna. Abang-abang gaya itu. Asoy ngebedaan leleyan mun batur Kita sia soy ngarakeun mentang-mentang orang Kalawang ngomongna mun heuras ganggerong. Aduh. Ini heuras ganggerong, leutik-leutik teh saimbang sorana mana mun heuras ganggerong. Eta sih keur budak di Paraban Linggis. Jadi heuras suaranya. Gua jadi lucu. Makakan ge asoy. Yo, manehna mah teu kudu make bahasa-bahasa, maneh mah teu ngartieun bahasa Sunda. Gunakan bahasa Indonesia da beunghar bahasa urang mah. Teu bisa kene bahasa Indonesia, gunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Teu bisa kene gunakan bahasa entok. Emang aya? Nya aya entok itu hidang. Saya mah tara sakola ka produksi entok. Aya entok itu hidang bahasana host. Lamun host teh artina cinta, lamun teu entok teh cinta, I love you. Da bieur aing meni beurih disebut I love you enyon. Ulah gigir teh nya. Oh, ari host teh cinta lamun urang kenalan sama Amojang pasir kali ge make bahasa entok. Neng, akan host kepadamu, akan cinta kepadamu. Neng kadeura urang host-hostan yuk, akan ngelepak meureun. Lari itu hasil sos gitu atuh. Ya lempangna pakai sendi tingali nu hade orang-orang no. Harus cetak entok. Ya lain teh hidang bahasa make bahasa entok, sakaliana teh bahasa kebo. Asal. Hei, Tak itu nanti. Spesial yang kamu nyarikan supaya tegas. hei, Tak itu sok. Kamu ini bagaimana sih aku? Naon sih ya? Nah iya tah. hei. Seolah-olah kamu ini justru itu siapa begitu menyangga sih atau lah nyalo? Urang teu katakel ngarakeun aya urang bengkol. Ya lamun motor teh tingalikeun dalan. Tingalikeun hare orang-orang yang tingalikeun tutur Orang-orang yang ulah kabar wae sebenarnya ayo. Sok di surga. Orang-orang yang lempangnya pakai sendi. Ganti tak congcorang. Semakin itu keselai ngomong. Hidang, nak aja teh daripada coplok tangkengna. Nang ngalen tadi beurang tangkengna. Udah aja pralon. Sambungan. Heh, Tadi itu benar. Kamu kalau lompat jangan main aja. Cuma-cuma aja. Waduh galak ya. Lah ya, kamu kalau lompat jangan pakai nutik khusruk. waduh ini orang Jakarta campur bubakan loa ya. Beli bahasanya tuh. Iya, Tadi makanya tahu ya, Pak. kamu harus tetekelan sama aku. Pegangan. Iya, iya, Oh, ya. Nah, iya. Sekarang udah penting. Yuk kita ngeroyok. hidang jeblokan sah di keroyo. Hidang, ese orang lewang sirup. Gunakan.
gunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Tuturkan hara. Cepengan. Iya. Hidang sama ayam ale-ale hidang. Eta pangkolotna ditinggalkeun guguru. Ayah minuman ayah. Aing naik motor ke tarak kenceng sih kenceng wae. Yo tabrakan deui. Tabrakan deui. Kuman ngalilakeun soe heuh. Ngalilakeun ta tadi. Sarekan. Lain. Pantesan nyemprot. Pan aing kita nyemprot jadi nyawa. Lain. Aing ngawe teh hidang geuleuh. Belah pisan. Dengekeun teh didengekeun. Godong tabrakan, godong tabrakan. Kuman sarekan soe heuh ngalilakeun. Gede-gede. Sapro. Kuman salah wae tuh da sarekan. Gede-gede. Sapro. Teh didengekeun pisan. Jeprok. Gede sia. Aing teh kaur mawa angkot. Doci. Si Asul mah hese ngomong mah. Si Asul mah ngomong mah hese horas genggerong. Eta sih ngajurun di jero sapatu. Mulit banget. Si docing bahasa Indonesia campur berbusir. Gunakanlah bahasa Indonesia yang gaul seperti anak muda sekarang. Pakai lo, pakai gua. Kenalin nih gua nih. Gua Bernu. Lo pakai gua lo. Lo kalau jalan hati-hati jangan sampai tabrakan. Gua kan jadi yang kagok. Masa kagok ya. Kagok selalu digrip ya. Balik ke subuh. Dilaken kan subuh mah. Jangan ke pasar. Anda ini jangan memalukan dong. Gunakan bahasa Indonesia yang baik. Iya, ini kan tempat undun. Umum. Macam aing masih aing ngadat lagi. Si Doci lupa kan humasnya beragam ya. Aing nyarekan. Ya, iketna hurung. Hei, atuh si ngisin ku Pak RT di payun. Si ngisin ku Pak RW. Hayang kawin win. Laku eta mah yang kawin. Macam aing sebenarnya lempang na muter tingalikeun dalam di payun. Tingalikeun tuturkeun hareup para yang teh diregikeun pisan. Lempak datang dia tukang kiri dia. Eta sieu waas amat gerak sama oleh. Tuh hidang. Aing mending oleh batang kapuk-kapak. Eta menyangan di nekas. Aing dendam kayak di dia. Di jalan mah hese eueuh wae mana. Kamu kan aing teh bayar kabur wae. Kan saya udah ngomong. Kamu kalau lempar jangan balang aja. Kan saya udah ngomong. Kamu kalau lempar jangan balang aja. Jangan balang aja dia labu. Iya. Kan kamu gelabis. Macem-macem aja. Hah? Iya labu. Yuk. Tok tuturkeun girakeun lakukeun. Tabunya.
docing geus lepas suku siapa tuh? Docing, gua bilangin malah ya. Waduh, betul. Kalau udah ngari ya, bilang-bilang ke gua kan jadi malu. Kan nyebut malu melipori. Bahasa Cinere. Tuh iya dong. Halo, nambah sih. Aku Ini aja bilang ke Jakarta. aku sama tadi nanti suku si docing di tengkas jadi we ditincak ke suku mana? Oh hampura docing. Darain suku nengkas dah angin agam we. Hampura. Balas dendam tadi di Ya ulah gitu-gitu deh ting docing suku heda ditincak atuh tuh hidang. Gebrakan hirung. Oh, penyambung. Asor, ulah di jogedan we batur kapincak di jogedan we kan nyerian. Menahon kandalang itu malu. Si docing berkata kos orai. Oh, udah batu teh nagina. Oh, udah. Hidang, yang buat aing kos ora mana bukan tak keung aing. Tuh hidang ini kebun awi keung. Lain Enggak banget banget. Bunga aing nih. Bunga demi angkut. Oh, keung atuh hidang bukan aing loba kuburan. Si Asor saduana tuh. Makat ya, barisan anggang Ya aing pas saya geus gede ieu sia mah teh keneh teu mona. Ya udah tadi paper buta omong. Bari- Berarti Main juga wae aing. Mana yang awal mikir wae. Sia bos dunyaan ge belagu. Terus itu naga gue asal tinggal gitu. yo batur pasea kalah Oh, si docing kan nyedak suku heda kan dia berang irung. Urang mah fakta tidak bukti kalawan nyata bubuk roti kada mata. Dacin ulah rapet teh barisan matak jadi kapincak saya ya mah jauh. Pernah ada kanggo ngameta nu gede hayu rapet keneh wae sia. Nyatra bisa. Ya, guys, asa teh nyambung nu kapincak sukuna nu jeblek irungna saya teh belebuk. Yang nyambung padalang ari ceuk maneh nama angkat Cak sukuna. anu gebrak irungna. Ieu tibar eta oge irung maneh nang gebrak dituna. Ya urang mah nanya ke di rong gebrang teh nya urang mah nanya ke di rong gebrang. Make problem teh dong tadi dicas. Ini bos ieu wae. Yes, ya. Beueuh. Anggangan geus. Masih alang dalang kami kudu pager makan ayo panggung. Masing-masing pada Rumputan warisan ieu pager. Ulah silih tincak silih sikut eta teh pipas teh awewe. Nuhun padalang. Introspeksi diri di mana-mana ke introspeksi diri. Jangan nincak ka batu, tincak heula diri sorangan nyeri henteu. Introspeksi diri. Ya, Ulah mata nyiwit ka batur, ciwit heula diri sendiri. ngacimit diri sorangan. Ulah wakan nampiling ka batur. Tampiling heula diri sorangan. Ya ulah teh hidang. Ulah makan neke ka batur. Heke heula diri sorangan. Ada. Aing naon kira-kira pisirieun. Sekarang kreatif. Ayo dan sia. Iya, aing buka aing apribasana ya. Kumaha? Ulah hua kamoyokan peot ka batur, Heeh. peot heula ka diri sorangan. Peot. Ayo teu rame. Terame ya gitu. Abang-abang awak nu mikirin triplek ge. Urang teh dipayun ulah silih tincak silih sikut nyerakeun ditongkeun ku para tokoh. Tinggal tokoh seniman seueur. Ayo Mang Alam Tokoh seni. Ayo Palurah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh sapatu. Tokoh. Kata geus ngarurung gitu teh wartawan Tempo jadi Tempo henteu. Kamari di Jakarta di Tempo teh ai luhurna mah cira, ai handapna mah cukup cimut. Lain wartawan. Asa sama dia nyelawakan eta. Lain wartawan teh hidang eta mah Kamerun. Kamera Anu kamera. Angguran mah sanduk-sanduk heula sambutan heula mipit kudu amit nyala kudu menta. Begitu mimpi kudu amit, nyala kudu menta. Untuk paling. gitu nih. Urang jauh-jauh di negara sawah teh datang ka dieu kita hiburan. Sok aya paribasa, moasa tiap-tiap datang ka hiburan pasti rek ngahibur. Moasa tiap-tiap datang ka tukang kopi pasti rek ngopi. Moasa tiap-tiap datang ka tukang dok pasti rek ngendok bisa didinya. Kayak bunga dua. Ieu aya urang sambutan heula nya. Heeh,
sana kalau pidato lah. Terus tadi itu iya. Bapak-bapak, Tadi itu bagus. ibu-ibu, Iya. ningali di panggung. Ayah irung sakege kuburan Cina. Tah iya pimpinan kuring dikening cari di tilu di tiga cawate iya. Lain pidato. Iya. Nu kitu mah di pidato ngecelok aing teh. Emang mesti ganti gitu. Hah? Balangit lek. Batas aing nyebut ngecok, aing nyebut ngecok di bere-bere. Nyaho dah. Salah meureun. Salah. Sia ocon ayeuna geus belagu sia. Geus senang ayeuna mah sia. Baheula mah sia. Keur bulan hapit teu manggung-manggung, teu boga duit, teu boga beas, malah anak sia boga bengek, boga penyakit bengek. Pan saha nulung ada nunuk ieu. Pimpinan kene. Tengah peuting sia datang ke aing tengah peuting ereng-erengan. Wah, Tengah peuting mah jemplang-jempling. awa ambak asoy. Nyawa ambak teh tengah peuting ereng-erengan. Bari mah budak anu